Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sipani Siti Rahayu, abdi siswi SMP Negeri Hiji Dayakolot. Dinten ieu abdi bade ngabacakeun sajarah kaulinan barudak nyaeta congkak. Nurutkeun sajarah, congkak mimiti dibawa ka Indonesia nyaeta ku urang Arab anu datang pikeun dagang jeung dakwah. Para ahli oge percaya yen congkak teh kaulinan anu geus lila pisan. Congkak nyaeta kaulinan anu biasa dimaenkeun ku barudak awewe jeung biasana 2 urang. Congkak ngagunakeun awi atau plastik nu aya liang di jerona minangka mediana, unggal yang leutik diisian siki kerang atau sawo. Baril yang gedena dianggap gudang penyimpanan. Kaulinan bakal rengse nalika sakabeh kerang atau siki sawo dicokot ku lawan. Cara maenna nyaeta 2 pamaen silih ganti milih salah sahiji liang, tuluy siki dina eta liang dipindah-pindahkeun hiji-hiji ka liang sejen nepi ka siki anu dicekel beak. Juarana ditangtukeun ku jumlah pangluhurna siki dina liang badag unggal pamutran urang. Sakitu wae ti abdi mugi aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.